Carios bansos Yasana Bambang Supena nyarita diunggal karang pajar maneh henteu menang lain butuh tapi hayang ngomongna beuki capetang najan imah sawah boga motor ge sadua-dua sapopoe hirup gaya nolak bansos make heula nincak poe katil manehna diangkir kubu suraseri moe huntu si horeng bantuan metu imah bilik ampatan hubungna hampir rek eunyeuk gawe taya anu man hirup mikreuh sarua eueuh jangan anak pamajikan kore-kore cok neangan bari jeung kudu nungguan kadang tara bebenah paduhun kuring yasana anu karsana paduhun kuring ka gunung nu ngalamuk tungtung ibun paduhun kuring ka tutuwuhan nu ngalamuk tungtung lembur sok sanaos terumaos ngagaduhan duka saha nu kagungan mun rebun dibakutet ku halimun mun siang endah kulenglang mentrangda mun sonten dirubu-rubu lain sok sanaos terumaos ngagaduhan duka saha nu kagungan nikmat panutan nulung surduki kasih tuna panyaweran nu kahampikan talawengkar mugi tekenda suku gunung bohong pada kasih leuwih gajah 7 Sawal 1400 hiji mapak tahun anyar Yasana Yayat Mariati pileuyan wanci nu kaslang warsi wiat hareupan nu tacan kasungsi mugi tahun anyar di laberan kasih Gusti lengkap bagja nyarengan diri nu pinasti sejak ngarurup tahun kapungkur ku tapa
tapakur ngarobi kalakuan kapayun kurasa syukur asih kasasama turmantang ke Allah Rabbul Ghafur eusi iman nyeuhkeun kufur kaperi lubarkeun ku kaasih rasa hewa ganti ku hate nu bersih muga raga waringkas taya kaperi insya Allah di leberan ijabah Gusti mudi perdi Ciamis 30 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panuhun kuring yasana anu karaksana panuhun kuring kagunung nungam tungtung ibun panuhun kuring katutuhan nungalam tungtung lembur sok sanaos termaos ngagaduhan duka saha nu kagungan mun rebun dibakutet ku halimun mun siang endah kulenglang mentrangna mun sonten dirubung-rubung layu sok sanos termos ngagaduhan duka saha nu kagungan nikmat panutan lumungsur dugi kasiklupna panyaweran duka hempikan tawengkar mugia terkenal